Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan baraya kaum dangu. Alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baraya kaum dangu, Mang Maman teh bade nyandakeun dongeng carios kalayan judul Curi Buntut Nalo, karangan Bapak Entang Sumarna anu diropea ada nabi digarap deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Catur dina hiji poe hujan leutik ngaririncik, langit mendung siga beurah, mesum bangun nu keur pundung, sareuk-seuk loba kabingung, bongan nu hirup kiwari loba nu katalang sara. Hujan teh henteu raat-raat anger beuki ngagebret, angin nyeor ngagalebug, beciga milu gumebeg buruh leutik ting rumahu, penghasilan sapopoe teu nutupan pangabutuh, darurat nambahan orat. Tara-tara aya gugur, harita mah ting jaleger, keur totonden gara-gara loba anu keur tunggara, nu hirup leutik ngarenghik, sakapeung mah terus ceurik, anu ngaringhak balatak, anu baleunghar nyakakak, nenjo nu di kolong sasak, di emper-emper balatak, lain nulung kalah keprok, peureum dina hate senggak, mun konggang mah hayang emprak, mu puas lir budak leutik. Ting lalieus bari ngomong pokna teh bari jeung jebi, jelema kitu mah kulan bongan keblug jeung mumulan, tong ditulungan bisi tuman hirupna kamalinaan, teu nyaaheun katuturunan. Kumaha lamun kadengeun ku jalma anu mariskin ngan saukur bisa ngaromong bari ngaleungis? Sok harianeun mani teung teuingeun teuing, abongkeuna jalma leutik taya geusan pamuntangan. Gusti, nah kasaha abdi semalindung teh? Demokrasi, ku abdi macan karasa. Cikaracak jiga cekcok, semu anu milu ciri ka rakyat anu hirup leutik, nu balatak di kolong sasak, nu nginghak bari cariri, cileuncang lir kumacacang, siga batireun kaletir ka jalma nu balu ligira. Awakna mani bulucun, henteu kaos-kaos acan, ilang baramun dilicin, cun acun kacida teuing. Baraya kaum dangu, hujan keur antep-antepan, lila-lila mah boseneun, pasosore terus raat, ukur ngeprul hujan leutik, leler kakaren muntas jerih, sak ukur cindul barintit.
Sanggeus hujan raat, karek nu ngarang rek nuntun ka para maos, hayu urang nyaba ngalonggok ka hiji lembur nu katelahna kampung Babakan sakuloneun Situ Gunting asup ka wewengkon Desa Babakan Ciparai dayeuh Bandung. Sakalereun tangkal caringin nu gede, lebah dinya aya hiji lembur leutik nu ngajumpluk tengah sawah nu mata katelahna oge kampung Babakan bae. Imah didinya teh ngan saukur aya 10 suhunan nu tembongna sederhana bae. Ciciren anu nyicingan eta lembur teh lain jelema jaragud, lolobana mah ukur panyawah atawa padagang leutik. Anu kaitu ngerada gede imahna didinya, nyaeta imah Bahnali asal urang Bogor, ngumbara kadinya boga pamajikan ka ngaran Mak Biut. Geus boga anak 2 awewe bungkul, cikalna ngarana Nyi Eni keur meujeuhna beger, lanjang galak sinongnong, demi adi nama ngaran Nyi Ona nu umurna karek 7 tahun jalan. Yuyut, Biut, Ceuk Bahnali nu harita keur neuk-teukan daun kaung, bari diuk deku sabelah dina samak nu ngampar di tengah imah. kamari dewek teh, pasti curagan ius, rek nengah sawah nu sisi irigasi teh, legana sabahu leuwih saeutik, tapi urang kudu mere duit kanu ngagarap ti heula. Loba kudu 10.000 da cenah, kudu ditundung ku duit bae. Geus jadi kebiasaan di zaman kiwari mah. Heuh, sok teh ku henteu atuhnya, ceuk bojona bari norojo di dapur gek diuk hareupeun salakina. Kumaha sawahna hade? Hade teh euy, aku dewek oge geus dilongo ka ditu. Heuh atuh kumaha? Aya urang dibere nengah sawah, tapi geuning make kudu ngangsur duit sagala rupa. Nah rek di mana urang boga duit sakitu lobana, da geuning pasang buntu teh, urang mah teu meunang-meunang. Nya lamun urang meunang buntut mah bisa we kukumpul ngayakeun duit sakitu mah, ceuk bojona bari humandeuar milu susah. Nya euy, lamun ngayakeun duit 10.000 mah pasangna oge meureun kudu 150 perak, ceuk salakina. Nya heueuh, kudu pasangna sakitu, mangkaning urang rata-rata pasang teh mani beak 500. Beak naon, mani can meunang sakali-kali acan, jawab bojona bari unggeg-unggegan. Ari ladang tomat nu tina kotakan kulon aya keneh duitna, ceuk salakina. Ledis, ukur 5 kaliun pasang ge teu nyesa da piraanan duit 2.000 atuh, jawab bojona. tak da ilaing mah gawok teuing ari pasang teh geus bae ruksak. Atuh da, kodena alus nakeran. Alus-alus nanahaon geuning ka laut, eta mah kode bandar meuleun. Heuheuy, ceuk salakina rada seuri. Nyaho teuing atuh, tembal bojona. lamun urang teu ngimpi hade mah ulah sok gawok teuing pasang teh, bisi ka laut teuing engke. Wah, ngimpi kueun, kode jetu oge keok. Atuh eureun pasangna.
Ceuk salakina. Ari eureun pasang mah atuh duit urang anu geus di bandar teh moal katarik deui ku urang, jawab bojona. Ari ngadon micenan mah keur nanaon, kapan ngarah duit teh manisa kitu ke kahese anana. Ceuk salakina satengah ngelingan. Deh, bisa ngomong ka pamajikan mah kitu. Padahal manehna mah ari pasang teh sok tara inget kana keur balanja sapopoena. Siga piaraan pura manuk bae geuning, ceuk pamajikanana rada gerung. Iraha dewek pasang gede. Dewek mah lamun pasang teh kapan sok sahandapeun maneh. Mun maneh pasang 100, dewek ukur pasang 50. Ceuk salakina rada heuras. Pedah disebut sok pasang gede teh. Anya dihareupeun kuring mah kitu, tapi ngomongna teu kebat. Anya dihareupeun kuring mah kitu, tapi ngomongna teu kebat. Sabab kaburu dipegat ku salakina. Tapi naon? Cenah rada molotot. Ari eta bon anu rimbil jero karepus teh bon naon? Nah marukan eta teh bon amal keur pembangunan masjid. Arek ngangleusnya cing ari duit ladang sosin nu 5.000 dikamanakeun. Eta mah bon PHP babaturan. Bisa baeknya. Da kuring teh budak rodek hulu. Ari saruana mah montong iren panas ren. Teuing urang masing-masing boga milik. Masing-masing ikhtiar angka jitu. Sugan we urang buru-buru hasil duit nu 10.000 teh. Ceuk bojona kurawu dahang seur. Kitunya kitu. Hari keur tembakan minggu ieu. Nah si lain geus boga kodena. Omong salakina bari unggek. Boga kuring mah pamere Bapak RT. Moal nya. Bapak RT make merek kode segala rupa mah. Paling-paling oge merek bon karcis iuran rondaan. Ceuk salakina rada seuri koneng lantaran teu percayaeun. Is lain heureuy. Ieu mah da kapan Bapak RT urang mah. Heuheuy deuh gila buntut siga urang. Ceuk bojona bari seuri. Heueuh, kutan borok lamun keur pasang teh manis susumputan keur dah sieun kanyawan ku Bapak RT. Haringgis dicarekan maklum kapan ari pasang buntu teh geus dilarang. Teu meunang pisan. Da bisi ngaruksa kana akhlak cenah. Nu matak dewek pasang teh sok susulumputan bae. Haringgis kabatur ku pangurus. Ceuk salakina semu olohok rada kageteun. Atuh da ayeuna mah golib tong boro Bapak RT karek susunan handap kapan nu rada laluhur oge pangkatna. Loba nu ngeureuyeuh kana buntut mah. Nya. Urusan larangan tinggal larangan. Tapi hari kana kesedep mah mani macuh. Omong salakina bari unggek. Heuheuy deuh nya kitu kulan. Ceuk bojona bari seuri nyeukeukeuh. Naon kode pamere Bapak RT teh? Ceuk salakina. Kieu cenah. Kodena teh aya sato nu tandukna jeung janggotan. Sukuna 4 sok resep ulin di cai. Hembe anu tandukan jeung janggotan mah. Ceuk
salakina. Nah ari embe sok ulin di cai. Tara, naon atuhnya? Jawab salakina. Munding meureun. Kapan ari munding mah sok guyang di cai. Ceuk bojona. Munding teh tandukan, tapi kapan teu jangkotan? Heueuh nya. Nah naon atuh? Ceuk bojona. Bari terus ngahuleung mikiran hartina kode teh. Badaya kaum dangu salakina oge harita ngahuleung. Tarangna ditepakan ku dampaleungeunna. Sawatara menit karek ngomong deui. Naga meureun eta mah euy. Heueuh nya. Naga mah tandukan jeung jangkotan. Ombong bojo anak bari ungguk. Bener euy. Keun urang rumuskeun heula. Sugan we urang bisa meneran pasang teh. Gue bisa ngayakeun duit nu sakitu lobana. Da ari jual jar deui mah iraha teuing waktuna. Heueuh sugan we. Urang katumbu umur deui. Sing bener bae ngarumuskeunana. Susuganan ieu kode ti Ba RT henteu nyalahan. Enya sugan ieu kawaluratan urang kaangkat naik harkat jeung martabat. Ceuk salakina. Bari melengguk. Geus kitu tuluy harita nyalukan anakna. Eni cing ka dieu bawa beuleum hui nu tadi teh aya keneh. Eni teh nyaeta anak cikal nu waktu harita menter beger gawena ngan dipupur nyisiran jeung nyipat halisna demi kana gawe kadul mumulan saban poe tara ka arah gawena pisan da teu kaur balas dipupur camaklak balas diwedak beak waktu ku ngadeangkeun buukna rimbil siga lentah dina sirah. Eni aya keneh belum hui nu tadi teh. Ceuk bapana. Baraya kaum dangu Nyi Eni harita keur dipangkeng bari nyang hareupan cempor nu hurung ngagedur siga damar doger pok nembalan ka bapana bari nyentak. Ari bapa sok ngagokan bae ih kanu keur ngapalkeun turut meni balelor kieu tuturutan teh. Padahal mah lain keur ngapalkeun tuturutan baraya kaum dangu harita teh keur ngalinting-linting buukna make kertas digulungkeun mani rimbil buukna geus baul hangit pagalo jeung bau minyak tanah. Lain ngagokan syukur we anake ngeleket kitu mah peperihun bapa teu kaburu ku waktu loba gogoda jeung pangabutuh keneh. Ceuk bapana. Nah atuh make tu nyatanya bae. Abad we engke. Ceuk Eni nambalang deui. Heuh atuh. Ceuk bapana bari nanyakeun deui. Ari beuleum hui aya keneh en. Ih ku keukeuh bapak mah. Tadi ge geus beak. Omong Eni nambalang deui ki pangkeng. Moal enya Eni. Kapan tadi mah aya keneh. Ceuk bapana. Eleh boga bapak teh hawak pisannya. Beak tadi ge ku si Ona. Ceuk Eni ngomongkeun nuding beak ku adina nu harita keur gogoleran deukeut manehna di pangkeng. Ku Eni ketang omong Ona nambalang.
Ngajedog sia burung. Awas yamun bebeja beaku aing. Isukan diteke. Ceuk Eni ngaharewos bari ngabekem kana sungut adina. Baraya kaum dangu atuh onah teh teu wanieun ngomong deui. Da sieuneun ku lanceukna harita tuluy dikarimun ku samping poleng belel. Cing atuh Eni, maneh teges meujeuhna koloteun kudu daek ngabantu-bantu kana pagawean kolot. Ulah sok ulin bae gawe teh. Matak naon atuh dagang surabi kadinya? Ceuk indungna. Naon mah? Pangdenge teh dagang surabi. Heueuh, omongi indungna. Yey bararai teuing. Piraku aya budak parawan dagang surabi mah. Nah rek nurutan awewe dua saduit. Anu sok rajeg beuting di sisi jalan. Emak mah beut nitah pidorakaeun geuning. Ceuk Eni bari jebi di kamarna. His ari maneh. Atuh eta mah surabi hideung sisina. Piraku aya kolot rek nitah kitu ka anakna. Tur masih parawan keneh mah. Meureun jelema gelo. Ceuk indungna bari seuri. Har. Nah surabi naon mah? Dagang surabi siga bitasmi. Nagog di sisi jalan. Lumayan geraen. Yey. Galalundreung dagang nu kitu mah. Kesel bari nage. Matak lumedong kumehong. Heug we Kang Muhtar teu bogoheun ka Eni. Da meureun cenah siga monyet hideung. Ceuk anakna. Muhtar mana Eni? Ceuk indungna siga atoheun ngadenge beja anakna geus boga kabogoh teh. Kang Muhtar tukang nginjemkeun buku teh mah. Eta Muhtar urang Situ Gunting. Anya eta mah. Da ceuk Kang Muhtar oge ente kudu diajar ngaji. Lamun geus bisa arek dikawin nanggap wayang. Sarta cenah engke rek dibawa naik haji ka Mekah. Jawab anakna asa kaalem. Lain naik ka imah Haji Ibrahim maen. Ceuk indungna bari seuri. Ngadengi omongan anakna kitu teh. Yey, emak masok ngarewanya. Ceuk Eni ge naik haji ka Mekah. Lain nganjang ka Mama Haji Ibrahim. Ceuk anakna siga kurawud. Yarah meureun nyaen. Ceuk bapana milu nyarita. Tah nya jarah ceuk Kang Muhtar oge. Ngadengi jawaban kitu ti anakna. Harita indung bapana silih reret bari imut. Lantaran anakna nyebut jarah jadi jurah. Abong mojang dusun jauh ka bedug. Baraya kaum dangu Mang Maman teh nuju nyandakeun carios jurig buntutna lo. Urang teraskeun deui baraya. Geus nepi kana naon diajar tur-turutan teh en. Ceuk bapana leuleuina keur siga nu kacida nyaheunana. Najan anakna kitu oge maklum ka anak cikal. Geus nepi kana etaeun Bapa. Lah naon ngaranna teh nepi kana atahiyat. His atuh atahiyat mah paranti salat heuh. Omong indungna bari seuri. Anya mah salat. Piraku nu ngaji tara salat mah kapan unggal poe ge. Eni masok salat bari nyang hareup ngetan piraku teu katembong mah ku emak. Ngadenge kitu. Harita bapana gogodeg bari mesem
da puguh nyahoun anakna geus ngawadul. Baraya kaum dangu tapi kanyaah bapa ka anak mah amo kendat bodohku bodona ge. Hari kanyaah kolot mah tarakali sabab ceuk pikirna sugan we jaga kada ngadatangkeun rizki sabab golibna awewe mah kapan sok kitu parantina. Yuh, indung barudak. Cing si laing isukan mah nyiar duit keur pasang buntut. Keun dewek dina peuting ieu mah ngarumuskeun kode nama. Ceuk salakina. Lah, kasaha atuh ngenclokan duit teh? Da kapan di lembur urang mah taya jalma mampu. Ceuk bojona rada humanduar. Anyway, isukan mah titah kabah ajid ngeclok duit pareaneun bae kitu. Da sabulan deui oge kapan urang teh dibuat dina sambutan sawah palebe teh. Naon? Ceuk Eni bari nempol di lawang pangkeng beungeutna mani camberok di wedah. Teu beda bae siga careuh bulan harita nambalang ka bapana keuyeuk pokna teh. Ari sagala rupa tehnya ngan kudu ku Eni bae beuh henteu nimbang pisan bapa mah. Kapan nyaho didinya mah padeukeut jeung imahna Kang Ojo. Leuh tada teuing meureun erana cenah meureun. Budak pantes-pantes make dititah nginceman duit sagala. Kawas eueuh titaheun deui. Bae kumaha lamun keur mawa duit teh pek dipegat ku si Ruksi begal. Lain cilaka Eni teh. Tah kitu bapa. Nah teu nyaah ka anak lamun Eni dipegat ku rampog. Cik rek kumaha? Nya. Omong bapana bari mesem. Sabab jol kahartieun bae. Lain sieun dipegat ku rampog. Tapi dadaku jelema kedul mumulan. Biasana oge sok loba akalna. Bapak mah moal nyahonya. Ceuk Eni bari seuri. Aya naon kitu En? Omong bapana bari neuteub kanu nolol ti pangkeng. Kapan Kang Ojo teh geus mere janji ka Eni? Janji naon? Kamari basa panggi di Sukahaji. Dihareupeun taman bacaan. Aneka pisan. Kang Ojo teh geus mere janji kieu ka Eni. Lamun marema dagang tauna beres engke rek mang meulikeun minyak seungit wedak jeung calana cenah. Calana naon Eni? Ceuk bapana. Calana panjang. Keur bapa calana teh. Is calana keur Eni. Nah, aya awewe siga amoy kolot. Ceuk bapana bari seuri. Ih, ku dusun bapa mah. Geuning barina ge naha aya kolot-kolot belegug. Taya kanyaho pisan kapan jalma kiwari mah loba awewe marake calana panjang. Omong Eni bari baeud jamedud. Mani teu beda we ucing garong keur ngaharengan ka bapana. Wani nyarita kitu. Abong kena urang kampung. Kurang tata Sunda, kurang tata Sudah. Hormat bangun daya pendidikan. Da Eni mah buta huruf. Baraya kaum dangu. Salah teuing kanyaah kolotna. Majar maneh asal hirup bae anak awewe mah. Da disakolahkeun oge moal jadi lurah. Da ari awewe mah asal ngeunah olahna. Ladok nyambelna gumati ka salaki geus weh cukup cenah.
kitu didikan urang kampung nu barodo keneh mah loba nu barau ka sakola teh. Teu hartieun yen pangarti teh keur bekel hirupna teu hese dibabawana tapi gede mangpaatna. Saperti ini harita ngomong ka kolotna teh manis siga kasasama bae taya basa tata krama pisan bungan salah asuhan nu akhirna pelengkung bekas nyalahan. Keun bae atuh dewek, isukan rek kabah aji deh. Ceuk salakina ka bojona. Harina oge si laing mah leuleui teuing ngawarah ka barudak teh. Taah jadina kitu. Sabar-sabar manehna. Keun sugan jaga mah geus boga pikiran nu bener. Ka urang teh moal kitu geura. Ceuk bojona. Moal teuing. Ceuk salakina bari kukudeug. Gancangna carita. Meh sabeuting jeput bah nali ngarumuskeun angka buntut teh bari diakur-akurkeun kana siohna. Rupa-rupa bilangan nu biasa digunakeun ku manehna. Bilangan tina bijilna nalo jeung loto dikawin-kawinkeun kertas geus pabalatak beunang ngarumuskeunana teh. Baraya selang-selang sok ngahuleung heula bari ngajentul ngahurun balung utulang sabab ngagulung ku kabingung uteukna kabeulitna ku lieur susah neangan angka keur tembakeun dina pasanganana aringgis itunganana nyalahan. Ari di pasangan kabeh loba teuing pimodaleunana manimeh aya 20 angkana hasil tina rumusanana teh ari rek nembak sioh naga nu 8 angka diborong kabeh hijina 150 perak jumlah 8 angka jadi 1.200. Kumaha lamun sioh jongklok cilaka galungkah laut mangkane ngayakeun duit beunang nginjeuman duit ijon pare nginjem 2 mayar 3 atawa duit rentenan. Lah kumaha behna bae kalautnya kalaut. Ieu sioh naga rek diborong dipasangkeun kabeh. Itu gerentes hatena. Sioh naga teh 06 18 30 42 54 genep 78 jeung 80 kabeh dipasangan 200-an jadi 1.600 perak. Mun keuna mah 20 dikali 700 jadi 14.000 sabab 10 rupiah jadi 700 rupiah. Kira-kira pukul 3 subuh harita karek bah nali ngagoloyo ka pangkengna dug kana kasur teu lila ker kerek mani nyegereh geus poho kana simbut lantaran teu kawawa ku tunduh. Baraya kaum dangu dina pukul 5 bah nali jeung bojona geus harudang ngan eni nu sare keneh teh dapeutingna getol teuing ngalamun ka kabogoh. Maklum nu mangkat beger mah biasana ge sok kitu. Waktu bapana ngagoloyo ka pangkeng teh harita eni mah nyileuk keneh bae. Isuk-isuk keneh sangu geus asak tuluy mumuluk heula sabiasa lumrah di kampung eta.
Sanggeus dahar ala kadarna harita mabiut ngomong kasalekina kieu pokna teh. Arek pukul sabaraha maneh indit ka Bah Ajid teh? Sakedeung deui bae. Arek mawa naon ka ditu teh? Mun aya mah hayam jago adu. Da Bah Ajid mah resepen pisan kana hayam adu teh. Kapan urang boga sasapihan anak si mesin anu paparawan ti Pak Otong teh? Piraku teu atoheun geura. Kapan si mesin mah teu elek ku hayam deui sarta sakitu kasohorna oge. Nya kabenaran pisan. Ceuk salakina bari seuri. Mani meh teu inget urang boga paparoan hayam hade. Buanana we nya urang bikeun ka Bah Ajid. Teu sapira harga hayam sarta urang nginjem 5.000. Heueuh pek bae ngan omat sing hasil. Omong bojona bari ngoloyong kalawang kolong rek newak hayam. Baraya kaum dangu ari bahnali mah tuluy ngawadahan sosin kana tolombong deregdeg nganjuk tahu ka tatanggana keur ngirim ka Bah Ajid teh. Bus kana tolombong saya diasupkeun kira-kira pukul 7 isuk-isuk. Harita bahnali kaluar ti imahna beunang dangdan, calana batik baju kampret beunang istrika, diiket model barang bang samplah, tungtung iketna ngalonjor ka tukang, mun lang layangan mah gugubahan meureun. Palebah golodog ngarandeg heula bari ngalieu ka tukang sarta ngomong kieu. Harudak, Bapak doakeun nya sing bebeunangan nginjem duit ka Bah Ajid teh. Bismillahirrohmanirrohim. Jut turun tina golodog bari manggul tolombong keur ngirim teh. Diburuan neunjrag taneuh heula 3 kali. Leos bae indit ka kaler diteuteub ku anak bojona. Baraya waktosna parantose cag urang tunda di hanjuang siang sareng wengi. Enjing insyaallah urang lajengkeun deui hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana sareng kaduluputana oge. Mugi aku sadayana dihapunten sareng panuhun pisan ka sadayana anu atos ngabingahkeun ka Mang Maman tina kolom komentar. Jeung hatur nuhun tina subscribe sareng satyana dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Hatur nuhun kasadayana mung sakitu gae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.